Al-babut tasi'u wassalasuna. Ari ieu bab anu ka-38 dina kitab Daqaiqul Akhbar fi dzikri ahli nari dina nyarioskeun kaayaan ahli neraka. Kaayaan penghuni neraka kumaha sih kaayaanana bakal dijelaskeun dina ieu bab. Wa ta'amihim sareng bakal nyarioskeun makanan-makanan penghuni neraka, wa syurabihim sareng bakal nyarioskeun minuman-minuman ahli neraka. Qala Nabiyyu alaihi salam, parantos ngadauh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlun nari ari penghuni neraka, sudul wujuhi eta teh hararideung wajah-wajahna teh, mudlimatun sareng poek naonana absaruhum paningalina eta ahli neraka, zahibatun sareng leungit naonana uquluhum akal-akalna ahli neraka teu areling kabeh oge. Ra'su kullawahidin ari sirahna tiap-tiap seseorang minhum ti ahli neraka, kal kubbati eta seperti kubah, wa abdanuhum sareng ari badanna awakna eta ahli neraka kal jibali saperti gunung, wa uyunuhum sareng ari panonna jalma ahli neraka zarkun eta molotot kaluar, wa qamatuhum sareng ari nangtungna jalma ahli neraka kataudi eta teh seperti bukit, seperti anak bukit, wa syu'uruhum sareng ari rambutna ahli neraka kal qasbi eta seperti tebu atawa awi bambu, laisa lahum mautun teu aya pikeun ahli neraka teh maut. Moal aya di maut di neraka mah yamutuna anu bisa maehan ka eta ahli neraka, sakumaha disiksa berat bage moal paeh-paeh, wala hayatun sareng teu aya kehidupan yuhiyuna anu bisa ngahidupi eta ahli neraka. Likulli wahidin tiap-tiap seseorang minhum ti ahli neraka sab'una jildan eta ngabogaan 70 kulit, minal jildi ilal jildi dimimiti kulit anu kahiji nepi ka kulit anu lainna, sab'u tabakin eta aya lapisan-lapisan minan nari anu dijieun tina seuneu. Wa fi ajwafihim hayatun minan nari sareng dina perut-perut ahli neraka teh aya orai-orai tina seuneu, yasmauna bakal kadenge sautaha suarana jalma-jalma ahli neraka sing garwa sing jaderit ka sautil wuhusi seperti ngajeritna suara binatang-binatang anu liar, wa bisalasili sareng jalma-jalma ahli neraka teh bakal dirante, wal aglali sareng bakal diborgol, yutawakuna bari dikalungan tina kalung seuneu,
wabil maqami sareng ku panenggel yudrobuna ahli neraka bakal digebukan wa ala wujuhihim sareng beungeut-beungeutna ahli neraka yushabuna eta bakal diseret ya Allah. Qala alaihi salamu parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masakinu ahli nari penderitaan penghuni neraka teh yunaduna bakal sing jelerit eta ahli neraka teh jeritan-jeritan ahli neraka teh aya anu jejeritan bari ngomong kieu ya Rabbana duh Gusti Pangeran abdi ahata binal adabu parantos ngurilingan ka abdi siksaan abdi sadayana parantos dikepung ku berbagai siksaan wahum sedengkeun ari jalma-jalma ahli neraka teh masjununa fiha eta teh dipenjara di jero neraka magluluna bari kayaan diborgol bi aklaliha belenggu-belenggu anu dijieun tina neraka insakatu maka lamun cararicing ieu ahli neraka teh henteu loba omong henteu jejeritan lam yarhamu maka moal dikarunyaan eta jalma ahli neraka teh tapi sabalikna wa in sabaru jeung lamun salalobar eta ahli neraka teh maksudna henteu jejeritan cicing bae ngararasakeun ripuhna siksaan lam yanju maka moal salamet eta ahli neraka wa inna du sareng lamun jejeritan eta ahli neraka teh lam yujabu maka moal dijawab eta jeritanana teh diantep yunaduna ahli neraka kur bisa jejeritan bilwaili duh kacida pisan kaula cilaka wasuburi sareng kaula teh bener-bener sial bener-bener apes urang teh cicing dina neraka teh sama sakali eueuh kanikmatan sama sakali eueuh kagenahan wasigari sareng geuninganan leutik abdi teh hina abdi teh eueuh kamuliaan sama sakali di dunia mah loba nu cariyum tangan di dunia mah loba nu ngamulyakeun tapi ku sabab kaula sombong nepi ka dihinakeun di jero neraka naudzubillah min dzalik sedangkan muqarrabina fi sujunin eta ahli neraka teh dideketkeun ka jero penjara nu aya di jero neraka mukhalladina bari kayaan kekalna dimin penyesalanana eta ahli neraka hanjakal baheulaku la teu ngawaro ka Allah hanjakal baheula keur di dunya ngalajur nafsu sehingga teu daek ngamalkeun kaparduan akhirna disiksa di neraka dengan penuh penyesalan. Aduh bari jeung disiksana teh lain ngan saukur sakedeung tawilun adabuhum akan tetapina anu sangat lila siksaan-siksaan pikeun ahli neraka sehingga neraka anu sakitu gedena teh toyikun madkhaluhum
dirasakeun ku ahli neraka sangat sempit tempat asupna oge saking ku embung-embungna di jero neraka. Sailun maka bakal mengalirlah dina tubuh penghuni neraka sodiduhum nanah eta ahli neraka teh bakal ngalalucur nanahna teh. Badiyatun auratuhum bari bakal ketempo sangat jelas aurat eta ahli neraka. Ulad alit kanjutna kaditu kadieu geus eueuh ka era atuh aya tutupan ku naon bari naon ya Allah. Mutaghayyiratun sareng bakal berubah naonana alwanuhum warna eta si jalma teh saking disiksa ku berbagai siksaan nepi ka geus berubah-rubah eta warna kulit oge. Dimimiti bodas nepi ka semu bodas nepi ka hideung geuneuk dan lain sebagainya. Al asqiya maka ari jalma-jalma anu daroraka anu cilaka yaquluna bakal ngalarucap sakumaha anu dicarioskeun ku Allah dina Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 106. Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Wallahu a'lamu bimuradihi Rabbana. Ya Allah pangeran abdi golabat parantos ngelehkeun ka abdi parantos menguasai ka abdi naon siqwatuna kadorakaan abdi wa kunna sareng aya abdi sadaya kauman dhalin kaum anu sesat. Ngaku geus di jero neraka mah ngaku jadi jalma sesat. Ari ayeuna mah ke di dunya asa pangsolehna wae tara salat oge. Nya kitu deui dina surat Ad-Dukhan ayat 12 Allah nyarioskeun tentang jeritan-jeritan ahli neraka. Rabbana kshif 'anna al-'adzaba inna wallahu a'lamu bimuradih. Rabbana ya Allah pangeran abdi ikshif anna leungitkeun ti abdi sadaya al-adaba berbagai siksa. Inna mu'minun sanyana abdi sadayana teh jalmi-jalmi anu mukmin. Iyalah jalma mukmin tapi anu loba dosa pasti bakal disiksa oleh Allah dina neraka samemeh diasupkeun ka jero surga. Wallahu a'lamu bissawab.